Ayeuna urang saparakanca ngagaduhan pancen bahasa Sunda ameng ka tempat wisata nu aya di Kabupaten Karawang. Tah ayeuna urang teh bade ameng ka Curug Cigentis. Tah Curug Cigentis teh ayana di Karawang, Kecamatan Tegalwaru. Penasaran? Hayu! Nah, ayeuna urang sararea keur menuju ke perjalanan tempat wisata. Sasakala Curug Cigentis. Sajarah pamanggihan Curug Cigentis memang mangrupikeun sababaraha versi carita. Aya anu nyebatkeun yen curug mangrupikeun tempat mandi pikeun putri anu geulis anu namina Nyi Gentis. Ku eta curug eta teh dinamian Curug Cigentis. Aya oge versi anu sanesna anu nyatakeun yen sajarah curug mangrupikeun wudu Wali Songo nalika nyebarkeun Islam di Karawang. Nyaeta salah sahijina anu eureun di daerah Curug Cigentis. Ayeuna simkuring saparakanca tos dugi di tempat tujuan. Tah aya oge harga tiket lebet ka wisata Curug Cigentis teh mung cuma ngaluarkeun artos 15.000. Tah ayeuna urang sararea tos dugi ka tempat wisata Curug Cigentis. Ayeuna urang sararea keur ningali kaendahan pemandangan di Curug Cigentis. Ayo. Sampurasun. Nah, simkuring di dieu aja sareng sarerea nuju ngeplog dina wisata Curug Cigentis di Kecamatan Tegalwaru. Nah, ieu pemandangan tina Curug Cigentis. Nah, eta pemandanganana lumayan sae lah, masih dijaga. Nah, ayeuna urang teh tos aya di Jero Curug Cigentis. Terus ayeuna ningali herangna cai anu ngocor.
gitu. Nah iya tinggal itu dina curug na oge dina air terjun oge lumayan mau sakirana mun bade ka wisata oh kan ieu wisata dina curug Cigentis